atuh ka dia sakedap. Akang bade emuh euy, aus. Bet mane minantu aing. Ngarit jeung ngarit balik sore. Cing ka imah mah mawa duit jeung dahareun. Naon sih emak teh? Pagawean nyarekan we jeung nyarekan. Teu capek-capek. Mane segelis-gelis. Daek ka budak kos kitu. Keur bobogohan mah naon bae dibere, ari geus ngahiji mah aing masahan jakal. Tong sok nyalahkeun kaayaan ceuk mak. Kitu-kitu ge Kang Memet teh salaki Neng. Naon atuh unggal poe mawan bae jukut, sugan aing teh sato. Di padaban bae jukut, anggar aing kene nu mikir mah. Hampura mak, Memet can tiasa ngabajakeun Neng Em sareng emak, da Memet mah sakti ayana atuh. Cik jadi lalaki teh, indit ka kota, neangan pagawean. Ulah di sawah bae unggal poe, mending lamun sawah sorangan. Tos ayeuna mah Akang enggal ibak, Neng tos ngagodog cai di pengker. Mun Neng kedap, akang bade marab heula kanggo emak. Aing mah boga salaki kawas kitu ku aing geus diajak bepegatan. Ek ngarep ka naon salaki kawas kitu? Ulah kitu atuh mak. Nu penting mah Neng nyaah ka Kang Memet. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalebet Pak Guru, kalebet. Nuhun Bu, ngatur nuhun. Mangga kalebet Pak Guru. Nuhun ngatur nuhun. Em. Aya Pak Guru ya, Em. Aya Pak Bu, Guru. nuhun. Bade periode naon Pak? Kedapnya Pak Gurunya bade ngadamel heula cai. Mohon Bi, teu kedah repot-repot, da abdi oge moalami. Mohon abdi teh ka dieu teh kaleresan bade priyogi, bade tumaros Neng Emah. Janten Neng Emah teh kawali kelasan ku abdi di kelas 5. Tak kumargi ku abdi paratoskeun tos 4 dinten Neng Emah teh henteu lebat ka sakola. Kunaon? Nuhun Pak Guru, si Neng teh tos nyarios ka abdi. Aliman ka sakola teh ku sabab isin acupna awon. Oh, janten kitu alasan si Neng aliman ka sakola teh. Ayeuna si Nengna ka mana, Ibu? Nuhun aya Pak sakedap. Neng Emah, ka dieu sakedap. Neng Emah, kunaon henteu lebet ka sakola tos 4 dinten. Tadi Bapak tas ngobrol sareng si Mama, saurna teh Neng teh isin ka sakola peda acupna awon. Padahal mah saur Bapak mah uyos acupna awon, uyos lancingana awon, uyos sapatuna awon oge Neng angkat we ka sakola. Da ku bapana ge teu aya penilaian pami ngangge acup awon nilaina awon henteu. Nu penting mah Neng ayeuna rajin ka sakola, dongkap ka sakola, diajar ka serius. Mohon sing sayang sing nyaah ka Bapak. Mohon atuh Neng syukur pami Neng tos siap di ka sakola mah. Neng mah ka sakola we angkat di ka sakola ka enjing ke pami aya rencangan anu ngaledek Neng atawa nepi ngejek Neng ngawartos pe ka Bapak gitu. Manawi kitu we Bu, abdi kadongkapan karompok Ibu teh bade tumaros masalah si Neng. Kumargi abdi leungiteun tos 4 dinten henteu ka sakola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Nana? Siap. Haha. Siap. Aduh. Nyari deh. Datang ka dieu teh mau ka pusing. Hari anu nya mah eta mah geus aneh. Tadi teh geus mau modal ho. Ngajual embe lain. Ngajual hontu meureun dah. Dia mah dia, aya udah tuh jeung kopina. Adi nongkrong. Sarung sing hirup teh euy. Sarung sing naha tuh, Med? Biasa euy, kita oha nyarekan bae.
Keur mah budak minta beja ajan. Lieur euy. Heuh met minta nyane marewel. Terus juga minta aing pan cicing teh kalem gitu cara loba omong. Payah minta nyane mah. Ada tuh, geus coba ngadu bae lah, ngadu huntu ya. Nah, balanja teh cameot gitu jika nutas pasea jeung salakina. Usigana mah aya seungit-seungit papaseaan. Aya nu dicarekan ku mitohanya. Duh, iya resepnya ngadang gosip anu keur hot teh nya leuwih viral tibatan infotainment. Naon atunya? Naon atuh yo cece ngomong teh meuni wak-wekok siga entok erek gendog. Urang teh apal Bu, kamari aya salaki batur nu dicarekan. Banyak itu iraha. Di mana? Heh, dangukeun ya cenani cemar tong sok urusan rumah tangga batur. Urusan masalah ki sorangan. Tah nu sok ngajak judi wae. Nah si CM jika nu sewot gitu urang mah teu keur nyaritakeun si Ece. Duka jadi jalma teh tong sensitif gitu. Sedik-sedik kasinggungan, sentimen pisan. Kumaha teh sentimen aranjeuna nyaritakeun saha? Pan urang we nu di dieu. Ibu-ibu aya nu rumah sateu? Henteu. Dede, ya ibu-ibu rek balanja moal ngagaros wae. Abi oge ngadangu aya hayam tengah peuting kongkorongok. Tandana naon nya cenani? Heh tong sok fitnah CM. Teu fitnah kumaha? Kugu urang ningali aya salaki batur ngabonceng parawan. Geus-geus tong garosit gerayet balanja naon. Dukanya cenani mah. Ngagosipkeun bae batur giliran digosipkeun teu tarima. Bener tong sok ngurusan hirup batur, da batur ge teu riweuh ngurusan hirup maraneh. Aa, sing eling kamari ngabonceng parawan saha? Sok jujur kanani. Naon atuh beb? Balina ge apal ti saha? Tuh CM nyarita. Aa tadi ngabonceng parawan. Nani maling dicari. Geus ayeuna mah ka ditu bae, ka dapur masak. Ulah sok mikir anu pararubuh. Terek mikiran nu lain kumaha nani madam bunga bobogohan deui. Naon sih naon? Kang, beneran sugan Kang JJT bobogohan deui jeung parawan. Nu bener cek. Ah eta mah gosip meureun. Mun bener bobogohan jeung parawan mah, mending ka urangkeun. Urang ge bujangan keneh. Gugu, urang oge karek apal tadi ti CEM. Gun, ulah sok pipilueun urusan rumah tangga batur. Jelek eta teh. Ih, bapana mah. Bapana pan deket jeung si JJ. Bunda hoyong tenang, eta bener tah henteu. Teu bener eta mah. Geus ka ditu ulah sok pipilueun urusan saja. Bener cek. Urusan batur mah. Mata kerarung sing. Ma, ini hoyong nusan sapatu. Tangga sekolah. Nuhun kayaknya pamimat pas gaduh acis. Iraha tuh ma, Pak, nusan sapatunya. Sapatu neng tas awon. Sing sabar mun gelisnya. Sing sabar nuhun. Emang mah sedih Pak. Kebetulan emang mah sapatunya tas alalu. Nu penting mah nengna kapinter muhun.